Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang simkuring di channel anu maneh nyata channel Agus Kopdas. Masih dina raraga carita Sunda anu judulna nyaeta Leuweung Larangan. Video ieu merupakan video anu bagian kaduana. Mangga nyengakeun ieu caritana wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kahiji kamari dicaritakeun meneran Sobri balik ka imahna. Sing horeng asih nu jadi pamajikanna eueuh di imah. Tuluy manehna ngurlingan lembur tumanya ka para tatanggana. Ari tatanggana bingung hemeng sabab panyangka manehna kabeh asih teh milu jeung Sobri ka puseur daya. Tuluy lembur cinagara geunjleung deui yen asih leungit. Antukna kajadian ieu kadenge ku Dirja. Laju ku Dirja nitah Hansip Asnan pikeun nyalukan Sobri. Sabab ku Dirja boga pirasat yen anu patalayah dagingna waktu kajadian di saung teh nyaeta si Asih. Tah kumaha salajengna mangga nyengakeun ieu bagian kaduana. Meneran geus asar, Sobri datang ka imah ku Dirja. Laju manehna asup ka jero diukna kursi. Nyaan ilaing makat sorangan kadaya? Ku Dirja tumanya. Meneran Sobri geus diukna kursi di jero imahna. Bener bah, sorangan kuring mah. Sobri nembalan, nyebutna teh Abah ka ku Dirja. Nah teu nyarita naon pamajikan elaing basa memangkat? Ku Dirja penasaran. Teu bah. Kos biasa wae. Eueuh nu aneh. Tembal Sobri deui. Kieu. Elaing apal ieu dasar jeung sena saha? Ceuk ku Dirja bari ngasongkeun keresek hideung nu eusina daster kelir beureum nu ngalumuk di saung mangsa kajadian. Alah, nah geuningan idas terjeng sendana si Asih pamajikan kuring. Nah make aya di Abah. Sobri kerung, hemeng manehna teh. Nah das terjeng sendana si Asih aya di ku Dirja. Teu salah keur teu dewek.
memang si Asih nu dihakan ku meong teh. Gerentes ku Dirja. Laju ku Dirja ngajentrekeun kajadian nu saujeratna. Kaasup pareha coet si Asih nu keur neureuy mutu. Sobri ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Mimiti mah teu percayaeun, tapi bukti kuat daster jeung sena nu diasongkeun ku Dirja ngayakinkeun manehna yen eta teh memang si Asih pamajikanana. Keur kitu jo saurang awewe bari hari weus-weus asup ka imah kuwu. Aya naon ko ya? Kawas nu diudag meong ari ilaing atuh. Cek ku Dirja tumanya ka awewe nu karak asup teh. Eta teh ngaranna Koyah. Kieu bah, Kang Nurdin. Cek Koyah bari tepuguh nemalana teh. Si Nurdin salaki hidup. Kunaon si Nurdin Koyah? Sok, sing jentre atuh carita teh. Kuwu mungkin penasaran. Basa genep we ka tukang teh Kang Nurdin amit ari ka imah kolotna di lembur sabeula. Arek ngendong lilana saminggu da bari arek kuriak cenah oge. Nah ari bieu teh jual kolot aya ka imah. Hayang panggih jeung Kang Nurdin cenah. Sing horeng Kang Nurdin teh can kungsi aya ka ditu bah. Ka mana atuh salagi Koyah bah. Bah. Koyah juga gogoakan meneran geus rengse carita teh. Keur mah Sobri can rengse mewekna. Ayeuna ditambah ku si Koyah. Atuh imah kuwu jadi reang ku nu marewek. Kela. Ileng apa ieu kaos kutung jeung celana nu saha? Cek kuwu bari ngasongkeun keresek eusina kaos kutung jeung calana. Ka Koyah. Apa atuh bah? Ieu mah nu Kang Nurdin. Nah make aya di Abah. Sarua jeung Sobri. Koyah oge hemeng. Jentre ayeuna mah. Mutu saha nu keur diteureuy ku coet si Asih teh. Geurentes kuwu deui. Laju ku Dirja ngajentrekeun sagala rupana. Leketei Koyah kapiuhan. Ringkes carita. Saenggeus Koyah eling, laju manehna tiluan mangkat ka tempat di mana sesa daging dikuburkeun. Nyaeta teu jauh jeung wahangan deket kebon jagong sisieun leuweung. Beu, Asih, ku tega hidup ngahianat ke Akang. Teu nyangka pisan Akang mah Asih. Cek Sobri bari nagok di hareupeun taneuh nu beureum keneh. Sobri rambas-bas. Manehna teu nyangka pamajikanna ngahianat di tukangan manehna. Kitu deui jeung Koyah. Koyah ge sarua ceurik. Kang Nurdin. Kunaon Akang teh atuh batega ngahianat ka Neng. Kurang naon atuh cuet Koyah teh Kang. Akang make ngarendos dina cuet batur. Kang, ku tega Kang. Cek Koyah bari rambas-bas. Ari ku Dirja ukur melongkeun polah jelema anu doan ieu. Waktu nyerelek. Teu karasa geus arek asup ka waktu magrib. Bah kuwu Sobri jeung Koyah laju carengkat baksa rek baralik. Kakarak ge menang tilu lengkah. Manehna ngadengi aya sore ngagerem teh tukangeunana. Barang direret nyampak aya hiji makhluk anu pohara pikasieunana.
nyatana nyaeta makhluk manusia setengah ajag teh. Astagfirullah, makhluk naon eta baku? Sobri ngahauk bari pias hawasieun meneran nempok nu ngagerem tukangeunana. Eta makhluk teh sarua jeung nu ngaroga hala Asih jeung Nurdin. Gusti, naon eta mun dipikasieun kitu atuh? Koyah sarua sieuna, laju murengket bari nangkep awak Sobri ti tukangeun. Bahku sanajan aya rasa sieun tapi manehna geuwat masang kuda-kuda. Maksana ngahalangan Sobri jeung Koyah. Geuwat, ileng duaan lumpat. Keun ku abah disahareupan ieu makhluk mah. Cek bahku udaria. Bari taki-taki manehna mah. Lu lupot ka mana, Bah? Sobri nembalana teh bari ngadegdeg. Ka mana we atuh ari ilaing? Nu penting mah ileng duaan salamet. Geuwat saya lompat. Bahku geus waspada permana tinggal. Bari nyarita teh bari teu leupas nempokeun ka eta makhluk nu geus mungkin ngadeuketan. Ari abah kumaha? Sobri masih kena bingung. Ulah mikirin abah ieu. Geuwat lompat. Sia teh lompat buru. Sobri Koyah lompat. Bahku nyentak. Rengse nyarita kitu. Belesat eta makhluk setengah ajag teh narajang. Geuwat bahku ngaluarkeun pangabisana pikeun nangkis. Leungeun kencana canek nenggel pipi eta makhluk. Leungeun katuhuna rikat dibesatkeun ngarah iga burungna. Hiuk, belesat, puk. Nanggal pisan perut bahku keuna kana eta nu diincerna. Ngan orok kaya. Eta makhluk teh teu oyag-oyag acan. Sabab tanaga manehna nu pohara bedasna teh teu karasaeun ku eta manusia setengah ajag. Kadon celeungeu weh. Dina hiji kasempetan, beheung bahku beunang dicekek ku ieu makhluk. Tuluy awakna diangkat ka luhur. Bahku oreng hapranjug. Kalawang gebrag. Awak bahku ngelayang dibabetkeun. Ngabeubet nenggar taneuh garing. Di tempat sejen, Sobri jeung Koyah nu lumpat satabrang-tabrang geus nepi ka hiji guha. Manehna duaan hemeng. Sabab kakarapisan nempo aya guha di belah dinya. Sedengkeun salila ieu manehna can kungsi ngadenge aya guha di dinya. Guha naon ieu Kang? Koyah tumanya. Atuh teu apa? Hayu urang asup. Urang nyuput di jero. Sobri nempas dasar rohemangna manehna oge. Teu loba tatanya deui. Laju Koyah nuturkeun Sobri nu asup ti heula. Geus aya di jero, manehna duaan mikeun hemeng. Sabab di jero guha teh aya jalan satapak nu katutupan ku areuy. Meneran eta areuyna disinglarkeun. Waktos da saeb manten pamirsa. Cageula dugi ka dieu ieu carita anu judulna Leuweung Larangan bagian kedua. Insyaallah kin diteraskeun di anu bagian katiluna. Hatur nuhun kanu tos manco. Mugi janten panghibur kanggo saderek sadayana di mana wae ayana. Tong hilap di like, komen, sareng share ieu videona nya supados sim kuring langkung sumanget pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga hatur nuhun sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.